leungeunna seukeut dalancipan lubang di pelasan badan palapah gedang arkidam jante arkidam di pangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji korban arkidam jante arkidam di peuting angkep kumendung jante raja alam peteng petek aji panarawangan manjing kak liang sasoroting sinar jaruji besi ap gade mileuy ku ramonna di peuting ngadalinding wangi janten rasa dina tayuban ngagak seuri nibingan ronggeng mantri polisi ngaliuk kadieu bantingkeun kartu bantingkeun jadu madana ulah nundutan didinya urang ngibing jeung pula janten arkidam silih tetep badana jeung mantri polisi jante arkidam kabongkar pak gede peuting tadi aina makalangan di nu tayuban nya heula jante arkidam singsahan wani maju rek ditigas leungeunna ulah lalancip pat pedang ngadep tep sapang lalajoan tetep ka janten matana ngembang merah kunaon tetep ka pula teruskeun ngibing peuting nyelelek beg rame deui pangaduan jante masih ngibing nyolempang salendang nguyuh arak soloke ka salapa likur waktu berang datang jante ngagoler buru ku mantri polisi jante arkidam nusa kambangan agisik hayang sidik janten mencrong mantri polisi ki mantri tindakan andika lelewat nikah kabokong jalma keur tibra arkidam ditalikung leungeunna dua sorot matana ngentap seuneu samemeh beak poe kahiji jante minggat nitih cahya kaluar ti panjara samemeh tuntuk peuting kahiji mantri polisi nyungsep di dasar walungan teu nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.